Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam budaya, palawargi sadayana. Palawargi cik aya nu emut keneh kana kaulinan baheula. Simkuring ayeuna bade nyaritakeun kaulinan baheula anu kantos ku simkuring di mainkeun nya palawargi, anu sering pisan gitu nya palawargi. Permainan ieu teh ku simkuring mah sareng raencangan teh sok dimaenkeun pami nuju istirahat pangaosan ya palawargi kapungkur mah. Tah permainan itu naon nyaeta ucing bancakan. Cek palawargi aya nu uninga kana ucing bancakan. Jadi ucing bancakan ieu teh bade sami jeung boy-boyan ya palawargi. Tapi ucing bancakan ieu mah aya anu nyumputna nya palawargi. Nah, ucing bancakan ieu teh ngagunakeun dua alat nyaeta nu kahijina kenteng, anu kaduana bola kasti atanapi bola alit nya. Jarang kita nganggo bola kasti mah kapungkur mah sok ngadamel tinu kertas digulung-gulung terus nganggo kresek di talian nya pawargi kreatif pisan pokona mah murang kali kapungkur mah nya. Nah, permainan ieu teh dinu permainan ieu teh aya nu jadi nu ucing palawarginya nu keur milih nu ucingna teh saacana main nyaeta sok aya hom pimpah atawa lamun teu hom pimpah mah ieu nya palawargi cangkacang panjang geuningan palawargi nya. Tah saatosna aya nu kapilih jadi ucing, nu ucing eta teh siap-siap jadi penjaga. Penjaga terus nyusun si kenteng nu tadi kentengna teh nya biasana teh jumlahna teh 10 nya palawargi disusun terus di area eta teh didamel lingkaran tah sapertos kieu nya palawargi supados jelas yeuh. Teras anu sanesna anu henteu jadi ucing siap-siap kanggo ngalungkeun bola kana eta kenteng supaya kenteng eta teh roboh atawa ruksak nya palawargi. Lamun ruksak anu tim ngalempar teh siap-siap nyumput nya palawargi. Tah tim pelempar pas bade nyumput teh anu bagian ucing nyaeta ngaieukeun deui kentengna nyusun deui kentengna. Saatos kentengna kasusun nu ucing ieu teh kudu neangan anu nyara rumput palawargi. Tah anu nyarumput teh lamun beunang teh sebutkeun ngaranna terus lumpat ka area kenteng nu tadi tincakeun sebut bari nyebut bancakan. Terus anu ucing yeuh nu ucing anu teu ucing palawargi, anu teu ucing nu tadi nyumput bisa oge nyalametkeun babaturanna anu geus beunang ku nu ucing nu tadi. Nyaeta carana lamun anu ucingna yeuh keur lumpat ka daerah wetan misalkeun, anu nyumput nu hiji aya di daerah kulon, buru-buru lumpat ka kenteng nu tadi. Tajong we kentengna teh sina amuradul deui nya. Tah anu tadi geus beunang teh bisa ngilu nyumput deui palawargi. Tapi lamun anu nyumputna geus beunang kabeh ku nu ucing eta tah engke biasa deui kawas mimiti deui nyaeta ngalempar deui, tapi anu beunang kahiji eta siap-siap jadi penjaga atawa jadi anu ucing. Tah kitu palawargi carita ucing bancakan cik di daerah palawargi sami namina ucing bancakan gitu. Tur nuhun palawargi kana perhatosanana. Cing sarehat, sehat lahir nareng batin, pamudah-mudahan cing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sok atos ieu urang ngabahas kaulinan baheula naon deui nya palawargi rada diemutan dina kolom komentar hatur nuhun.